Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui. Urang ngadongeng deui mitra. Ayeuna seri anu ka-20 genep. Sok kabarayun sadayana. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Mitra kaum dangu hanca anu katuna dina seri ka-25 teh upami telepat mah renghap si bujil teh narik napas jero. Asa seungah reka Bandung teh da geus pasti bakal peuting datang teh. Biasana sok hese kandaraan. Tapi lamun kudu balik deui ka Karang Hideung, komo koream. Sajabati kudu leumpang jauh teh di imah ge moal betah. Lantaran nya kitu teh digamreng wae. Ade mending ini teh lah. Paduli teuing di mana we sare mah geus tuman ieu. Pokona mah asal boga duit. Kitu akhirna mah ngupahan maneh si bujil teh. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi ka Bandung. Harita teh geus peuting. Kaayaan meni jembling jalan-jalan lalowong. Hawa tiis ibun geus turun. Lampu di jalan baranang lampu iklan ting kariceup reup berai. Si bujil lempang mapai trotoar. Rekana bemo eueuh. Beca hese. Kapaksa lempang bari murungkut heuda tiris. Hawa Bandung karasa mata kabulusan. Tapi najan bari jeung kitu oge. Akhirna majog anyog ka tempat panganyerkanana. Si bujil muru ka hiji imah anu disarean ku Mang Dasma. Mang. Cek si bujil, tapi jempe eueuh anu nemalan. Sabab keur meujeunna talibra. Sakali deui atuh gegerowan malah bari keketrok sagala. Nya ari kalahkeun ku hantem mah teu burung nyaring Mang Dasma teh, tapi teu rusuh kaluar. Nanya heula ti jero. Saha? Jauh di luar. Ayo kieu deui geus saha? Kuring. Bujil. Maneh Jil. Ayo naon euy? Mang Dasma kaget tuluy kaluar bari jeung Ratug Jajantung. Anona karacam kereuceu melang. Bisi di lemur aya naon-naon. Baranggok amprok si bujil nyerengeh seuri. Bus ka jero. Buprak nuna kantong. Terus diuk ngadayagdag bari nangkep sirah. Atuh Mang Dasma teh tambah heraneun. Naon? Jil. Nah wayah kieu geus balik deui. Tapi ada wahente ka lemur. Cek Mang Dasma bari ngadeuketan. Gek diuk Mang Ujer anu keur tibra kageuingkeun korejat deui hudang. Bari kekereuceuman. Samagaha Mang? Nah, ada di dieu mah henteu. Moanya ya samagaha keur eueuh bulan. Samagaha lokal di imah uing wungkul.
aya naon lah nyeta tuh tersangka ternyana si oneh mang teu waras meureun pakuring teh nyangka teu bener timuruan kuat ka menta diserahkeun teuing kumaha mimitina teu kaharti atuh kuring teh jadi teu betah cicing di imah nya mending ka dieu deui we kanu ngora kumaha ari si laing nyarita teh nya ka dieu ka mang ka dieu we disangkanya nung atuh ulang Mang Dasma teh ngahulang ngadenge kitu milu hanjelu jeung bingung kumaha ngungkulanana ari geus kitu. Mang Ujer colohok can pati ngarti dalungu kene jigana maning cicing di dieu salilana mang lah yang kudu balik ka lamur mah karena capek-capek teu diajenan ku pamajikan. Kuring mati haat-haat bebela ka pamajikan banting tulang berang peuting. Poho kana ka era, poho kana kasangsaraan. Naon eta teh? Bakatku hayang maju, hayang aya paningkatan. Tapi nah anu jadi pamajikan bet kitu. Asa teuing-teuingeun harianeun ka cida teuing. Ini sabar jang ayeuna karek harti kumang sing horeng teh kitu nya kitu mang keun sing sabar ieu teh gogoda ngaranna sabab hirup manusia aya nu ngatur samang-samang sa manusia rek meunang kasinugrahan rek aya kamajuan dina widang naon wae sok aya ujian mun lulus tina eta ujian insyaallah bakal jadi senangna jadi majuna lamun teu lulus bakal anjur malah teu mustahil mun bakal ruksak tinu geus-geus teu kulantaran kitu sing kuat sing tabah sing bisa ngadalikeun diri supaya lulus ujianana. Mun hidup lulus asana mah moal matak naon-naon. Tak kitu Jil. Cek Mang Dasma mepelingan. Estuning dari anak ker asa ka anak sorangan. Tapi ieu mah kacira teuing Mang. Teu kaasup ujian ieu mah. Leuwih ti testing ieu mah ya. Ish. Ulah ngomong gitu dan nguji kehidupan manusia mah lain ku manusia deui tapi ku pangeran nu maha kawasa disebutna ge nu maha kawasa jingna deui ujianana ti sarua tapi gumandung kana kaayaan dirina aya nu diuji ku panyakit aya nu diuji ku kamiskinan miskin weh tibu budak nepi ka kolot nepi ka nepi ka nyawaan deh kasup miskin we aya nu diuji ku kaributan aya oge nu diuji ku kabeungharan geus beunghar deh katamahan deui beuki beunghar we aya ta ujian keneh tamaneh mah keunana teh kana rumah tangga pagetreng wae sarua eta ge ujian bener teh jang bener pisan kade sing waspada ceuk Mang Ujer mimiti ngarti manehna milu nyambungan geuning Mang Ujer geus nyaring cek si Bujil bari ngalieu ka Mang Ujer ya tadi kayak ngeus nah gitu Jil ade sing kuat keun gogoda sakitu mah jamak Mang sanggup mereskeun sanggup ngalalempeng kayak dibalik ka lemur ku Mang rek diomongan tapi Mang rada berat jigana
si oneh mah gurat batu najan awewe oge hese pisan di be ieu nana di bebenerna liwar mantangul adigung kapan pangna kuring tepi ka tega ngajual imah inung teh gara-gara si eta sanya nama gara-gara pamajikan. Cek si bujil jadi neuteli ingat karena kejadian eta tapi ka inungna kaleleban geus jil geus ulah nyokelan nu geus kakubur sang hareupan mah nu bakal ka sorang nu geus mah jieun perhatian we nya eta ge jadi perhatian matak ulah gagabah nya hareupan si oneh malah kudu diperhitungkeun jelemana liwar ih awewe tapi liwar geuleuh. Mang Dasma ngarahu Mang Ujer ukur neureuy ciduh ngaharuleng teu ngomong deui. Ari si bujil kawas anu beak pangharpan ayeuna mah karasa capena lungse taya tangan pangawasa beuteung murilit karasa lapar tapi teu dirasa terus ngagoledag beureum. Di luar jempling teu kadenge naon-naon. Mang Dasma jeung Mang Ujer silih reret tapi teu ngomong. Akhirna goledag ngagoler deui. Maksudna marek sarare tapi rada hese. Da pikiran kumalayang keneh inget kalemur. Hawa beuki tiis. Waktu geus ngagayuh ka subuh. Malah lila-lila mah kadenge sora hayam kongkorongok. Ting di mana nu aya hayam? Dalangka sanyana mah. Tidinya teh jauh ka pakampungan. Aya gedong ge laluhur pager tembok kawas benteng kerajaan we. Si bujil gulang-guling hese sare. Tapi lila-lila mah teu burung tibra kitu deui Mang Dasma jeung Mang Ujer. Kerek ting salegor patemalan. Akhirna berai berang di wetan hibar ku cahya beureum. Manuk recet di sarada di jalan mimiti kadenge sora mobil tinggarung, sora motor tinggalaur. Anak buah Mang Ujer geus nyararing, recok ngaromong pahibut beberes urut sare. Malah geus aya anu sasadiaan, rek init usaha. Barudak geus ting tirilik lulumpatan aya oge anu ciri. Poe eta batur mahbur berusaha. Si bujil mangajentul nangkep tuur ngahuleng miraga meneng. Kira-kira wanci pecat sawed disampeurkeun ku Mang Dasma. Geus sasarap jil. Can hayang mang lah. Temalna teu ngaliuk-liuk acan. Ulah sok nyiksa peujit. Da moal beunang di persabenan beuteung mah. Sedih tinggal sedih keheul tinggal keheul. Beuteung mah ulah disiksa. Da heula ka itu. Bisi jadi kasakit. Kajaba mun rek puasa. Sadeung deui mang lah. Naon atuh ngaulang wae. Nya bingung teh mikiran si oneh. Nah beti pikiran baik ya. Engke mun emang balik si oneh rek diomongan. Mang daek jadi saksi yen maneh teu nyelowedor. Tenang da moal naon-naon sakitu mah. Ku mamang mah moal karasa keheulna mang. Geraya kuring mati taat usaha dibelaan tisuk-suruk tidungdung. Cek paribasana. Suku dijieun hulu-hulu dijieun suku. Malah bakatku nyaah bakatku deudeuh cinta 1000%. Boga duit ge dibelikeun kana kongkorong rek dibikeun ka manehna. Nah panarimaanana bet kitu peta. Teu dibikeun dibawa deui we ka dieu. Malah rek dijual deui sakalian. Mending dipake.
gitu aduh Jil sing inget maneh deh mual duaan wae mang percaya isuk jaga ningge tau mah bakal jadi tiluan tah sing inget mun geus boga anak hidup teh boga tanggung jawab mang pencan boga anak tapi sanu nyaho pang nanyi oneh gitu teh keur nyiram boa cek Mang Dasma bubuhan kolot geus pangalaman si bujil ngahulang aya percaya aya henteu panonna melong ka Mang Dasma nyari nyiram sok gitunya teu kabeh kitu ngan bisi kitu sabab nu nyiram deh sok rupa-rupa tandana aya nu sebel wae aya nu hayang ngadahar anu hararasem hayang buah ngora asem ngora jeung sajabana rupa-rupa eta teh aya nu sieun ku sieuneu aya anu geuleuh ningali salaki aya deui anu sok hayang ngameu haseup korek api aya nu hayang pais teri aya nu hayang pais nog aya nu hayang pinang nangka aya nu hayang neke tarang mitohana aya nu hayang nyiwit cili salakina aya nu hayang kulub lokomotif cek Mang Dasma bari seuri ngomongna campur jeung banyol wah mamang mah suka mana wae itu umum gitu mah atuh dan nu nyiram mah tara umum biasa ge sok mah hiwal pan si bibi ge basa nyiram ku si ciga geura hayang tumpak kudana teh hayang kuda rengong sagala pan ari gubrag teh gumelar lalaki budakna teh nalaktak sok tetaekan eta teh mun ayeuna pamajikan kuring keur nyiram heug nyiramna maseaan ka salaki budakna awewe atau lalaki kumaha tabeatna jaga walau alam teu bisa ngaramal mang mah cek Mang Dasma teu wanieun gagabah mun kitu carana majigana lalakinya bakal jadi tantara geura atau bakal jadi tukang pidato cek si bujil bari neuteuk geus nah kamana wae nyarita teh jigara dahar mun geus dahar bantuan menggeutan kardus isukan aya rancana rek iang sabab barang geus loba ieu ulang-ulang wae sok tamah susah jeung tamah bingung ngalilir kana sila aduh nya hayu atuh si bujil cengkat terus asup ka imah nya geus sadia kadaharan teu panjang mikir calebek dahar saseubeuna rengse dahar terus digawe mantuan Mang Dasma bener omongan Mang Dasma teh kasusah kabang brangkeun ari dibawa digawe mah oho kana kajadian kamari di kitu jeung kitu we unggal poe teu aya deui anu dipigawe Iwati nimbangan barang terus ditalian dibeberes aya nu dikarungan heuleut sapoe iang beurangna ngilang duit nya tapi ka poe Minggu giliran Mang Dasma anu kudu balik ka lembur tadi nama si bujil gerek diajak balik rek ditepungkeun jeung Nyi Oneh tapi si bujil mungeun malah menyebutkeun ana moal balik deui ka lembur ulah kitu Jil mun ayeuna moal balik mah teu naon-naon da memang giliran mang ayeuna mah
ngan minggu hareup mah kudu balik keun di lemurna rek dibeberes heula Gumang. Nya kumang kewe lah Cek si Bujil. Geus kitu Mamang Dasma amitan ka sararea pagawean dicekel ku si Bujil teu kudu hese. Da geus ngabaku kitu beral Mang Dasma mulang bari mawa tugas pikeun ngarengsekeun pasualan anu keur kaalaman ku si Bujil jeung pamajikanana. Teu catur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Liwat lohor Mang Dasma geus aya di lemur keur mejeuhna sepi di lemur teh. Lantaran urang karang hideung keur di sawah di kebon jeung sajabana nu aya teh barudak jeung aki-aki atawa nini-nini. Tapi Bimacih mah aya di imah keur ngagerek-gerek poe pare meunang naon gitu meunang gacar. Anakna ngariung di buruan keur ngaheureuikeun anak manuk. Geuning boga pare di mana eta? Cek Mang Dasma nanya di tukangan Bimacih. Atuh mani ngarenyak Bimacih teh ret ka tukang. Ih geuning bapak syukur datang atuh aya beja puguh. Bimacih cengka terus keprak-kepruk daleungeunna bisi marerang. Kantong Mang Dasma dipenta bus ka jero. Ari Mang Dasma nyampeurkeun ka anakna nu leutik di pangku. Anakna reang meuni aratoheun. Bus ka imah kasampak teh Bimacih geus nyapakeun cai teh dina muk. Ngabaguk dina meja. Geus nyampak beuleum sampeu manihot. Manihaneut keneh. Gek Mang Dasma teh diuk. Kumaha ari si Bujil? Ya ke Bandung. Gua kaget bapak gena aya naon. Isuk ini penting datang pan biasana masuk 2 poe. Nya heueuh mata karunya puguh oge. Dasar anu ngarora atuh bari keneh kapangaruhan meureun. Jeung deui keur datang gogoda ongko bejana mah timuruan nyi oneh teh. Kagosokku eta si Suhama ongko. Da sok mineng kaparago ku kuring oge. Si Suhama teh sok ulin ka dinya. Nya ka oneh. Kumaha si Si Suhama. Kumaha ta si susah teh? Lain si susah. Si Suhama. Kira aku teu apal. Oh nya. Ih, bibirna jahat. Pinter nyarita, pinter ngadukeun. Pinter ngupat ngomongkeun batur. Nah diomongkeun anak, taya deui ibati kagorengan salakina. Anu ti heula. Terus dihubung-hubungkeun jeung si Bujil. Dipake alat pikeun manasan hatenya oneh. Jadi nanya kitu. Mang Dasma ngahuleng. Terus ungut-ungutan ayeuna mah kaharti. Pasti nyi oneh teh kapangaruhan ku batur. Tapi da aya bukti teu sirikna beurang beuting si Bujil teh tara papisah jeung Mang Dasma. Kanyahoan hade gorengna, laku lampahna jeung sagala rupana. Kumaha tuh bapana nulunganana eta? Karunya barudak teh ulah diantep Engge lamun geus salse. Nya oneh sina ka dieu. Bapa rek dipapadahan. Ayeuna we atuh. Ih, pan bapana ge capek gene. Puguh hayang reureuh heula. Nya. Atuh ngaleueut heula kainya. Kitu Mang Dasma mah. Bungah balik ka lemur teh dipapag dibageakeun ku barudak jeung ku inungna. Eueuh nu matak nyugak kana hate eueuh piributeun. Bubuhan geus karorot geus loba pangalamanana. Sorena kira wanci asar Bimacih ngampihkeun heula pare. Geus garing da geus 2 poe moe teh.
rengse pagawean terus kacai ngadon mani bari ngisikan bet kabeneran dicai tepung jeung Nyi Oneh atuh sakalian we dititah ulin ka imahna. Nyi Oneh bungaheun asa aya anu ngaku lantaran di imah keur loba kapusing. Tekung silila Nyi Oneh geus datang ka imah Bimaci bus ka jero kasampak aya Mang Dasma keur sila bari ngasuh budak. Nyi Oneh bungaheun. Ala geuning Mang tos sumping, tos lami Mang. Geus Nyai tadi bada lohor. Ye Mang, kuring teh keur bingung kumaha ari Kang Bujil. Aya di ditu. Nyi Oneh teu asa-asa langsung nanyakeun ka Mang Dasma. Nah make naroskeun. Nya aya atuh da ngapoe ge sok babarengan jeung Mang. Minggu kamari maneh. Isuk init peutingna geus datang deui. Mang teh curiga bisi teu nepi ka dieu. Aya Mang. Luk Nyi Oneh tungkul. Manehna sok reuwas ari inget ka dinya teh. Lantaran rumah salah. Nyaan aya. Asa teu percaya Mang mah. Bisi ngabohong pokona mah. Hanas di Bandung bebeja balik ari ka dieu teu nepi. Bisi ka mana we losna gitu dah. Cek Mang Dasma ngahaja mancing Nyi Oneh. Sugan we budal Rusiana. Aya Mang. Nanging teu kebat nyaritana. Keur kitu torojol Bimaci nangeui baki di si cai teh. Lalawuhna roti bakar 2 keureut oleh-oleh bawa Mang Dasma. Sok dituna hareupeun Nyi Oneh. Punten wae Nyai. Saanya nama bibi anu comel. Tadi teh langsung bebeja ka Mangna. Jan kitu carana. Aya nama ulah rek disumput-sumput. Da Mangna geus terangeun. Sok bebeja terus terang arah tere beres. Utamana mah kasieun Nyai sina leungit. Kahariwang jeung kacurigaan teh sina sirna. Salah ieu mun rek ngagugulung hiji pasualan anu can puguh salah benerna. Cek Bimaci manehna mah teu malapagedang heula da geus kanyawan ieu. Nuhun atuh Bi. Miwarang ka dieu teh kitu nya. Nya rek memeres bibi makarunya ye. Oh Nyai. Mang geus nyaho sanya nama. Malah si Bujil ge langsung bebeja ka Mang. Teu betah cenah di imah teh. Asa di pangadilan loba nu ngadakwa. Kumaha tuh Mang kuring teh bingung. Ulah bingung-bingung ayeuna mah mending ge terang-terangan. Cik naon anu diperlukeun ku hidup ti Mang. Sabab nya nama. Salila di Bandung teh Mang jeung Bujil tara papisah. Boro-boro dina urusan gawe. Sare ge patukang tongong. Da kungsi ngagoler di emper toko. Di kolong jambatan. Tiris marongko teh istuning ngadu tongong we ngarahaneut. Tapi ka ayeuna ge kitu tara misah sare Mang mah. Percanten Mang kuring anu salah. Eta mah ke boga pikiran gitu kumaha mimitina. Saha anu ngahildan. Saha anu nyuruhan. Kade sing waspada bisi aya anu sirik. Aya nu ngewa ka urang. Terus we jijieunaan. Da tos kahartos Mang. Rumaos abdi teh atas sasar. Leres ngagugu teuing ka batur. Da eta cenah lalaki mah sok teloheor. Mun los ka kota teh sok jadi lingas. Sabab di kota loba anu herang. Bener. Teu salah. Di kota mah loba anu herang. Komo peuting mah lampu mobil ting barasat. Papaes jalan harerang.
halus pikabi tahun itu teh mah pantes da lain kota di kudu kuleuh kabeh mah aduh. Maksud teh istri mang. Ya bener, awewe ge bayatak. Wow, meunga tempat harerang garulis lalenjang. Mawalah awewe plastik ge aya. Loba ge pokona mah moal kabilang. Teu salah nu ngabejaan gitu deh, Nyai. Di kota mah garulis karasep, bararesih teu kuleuh, kawasi diulang. Mang Das mah Teu kapalang dan memang bener gitu kaayana. Neme mamang nyebatkeun aya istri plastik. Kumaha maksadna mamang? Asa teu ngartos. Ya, ari awewe plastik teh awewe imitasi atawa palsu. Ari dangdanan jiga awewe padahal jalu. Kitu eta teh. Loba di Bandung mah. Tadi daerah Kebon Raja ada loba teh. Begitu sing kalalayang di peuting ngalayangna teh nya dan ukara itu aya jadi sagala aya di Bandung mah gitu. Maksud teh istri mang. Nya bener awewe ngan awewe plastik imitasi. Kutan kitu mang. Ya gitu ari geus kumaha aduh. Leres sok ngagoda kalalaki ari istri di Bandung. Teu kabeh. Kumaha jelemana Nyai? Tapala dieu kade sing api. Jelema teh teu sarua. Aya nu bener, aya nu salah, aya nu halus, aya nu goreng. Disebut bager kabeh henteu. Disebut jahat kabeh henteu. Sanyana urusan salah jeung bener, jahat jeung bager teu kudu di kota bae. Di urang ge aya lalaki anu nyelewedor lain di kota wae. Itu di desa ge aya wae. Jadi munteun laku lampah si bujil kade ulangan ukur ngandalkeun beja jeung kira-kira. Kudu manjing bukti nyampak fakta. Mun teu aya bukti jeung kanyataan fitnah ngaranna. Ari fitnah eta teh kacida jahatna. Leuwih jahat batan maehan. Ceuk Mang Das mah Bari papeta. atuh ngahulang nyi oneh teh ayeuna beuki kanyahoan. Yen salakina teh teu salah. Nyi oneh ngarasa reuwas era jeung melang. Bisi salakina terus punung. Jadi kumaha Kang Bujil teh Mang? Jelema bener. Jelema bager. Gede tanggung jawabna malakung si nyarita ka Mang. Basa balik minggu kamari ge mawa emas eta teh. Cenah da geus cita-cita. Hayang cenah Mang meulikeun ka pamajikan. Sacukupna duit we dalamun loba mah duit. Sakilo cenah meuli emas teh. Itu nyarita ka Mang. Ari pek teh geuning kurmahina 3 grameun. Nya sakitu mah cing teh. Halus we bisa ngeureut neuneun ceuk Mang deh. Omongna mah keur nyai cenah tapi kabaksa dibawa deui. Bongan anu rek diberena kalah ka ngajak perang. Nya kuring teh rumasa Mang. Hampura we kitu kade, engke mah ulah teu balik. Ceuk Nyi Oneh bener-bener percaya kana omongan Mang Das mah. Sabab mustahil Mang Das mah ngabohong.
sabab Mang Dasma anu ngajak usahana oge. Tak kitu Nyai, matak cek bibi ge ye kade. Ulah sok babari ka pangaruhan. Sabab ieu ari batur mah mun nya urang senang teh sok sirik. Mun nya urang sangsara ngeprokan. Darang langka nu daek mirosea mana komo jeung wani ngajait. Hade goreng oge gumantung ka diri urang pribadi eta teh. Muhun bi ka hartos. Geus ayeuna mah teu kudu loba pikiran. Nu geus mah geus we. Ngan kahareupna kudu jadi perhatian. Paceng kadan pabentar paham eta biasa. Ngan kade ulah sok babari menta talak. Ngewa eta teh. Awewe mah kudu dipahing pisan. Salah eta teh. Marukan teh kumaha ari talak. Kunyai kudu dipikir. Kulalaki geus panas hatena. Geus teu bisa ngadalikeun dirina. Saanyana kuragrag kecap ge talak geus jadi. Artina syah. Hiji awewe narima talak. Kitu ge mun aya saksi. Nu matak sing apik. Bisi lalaki nyebutkeun dek nyerahkeun. Heug aya nu ngadengeun. Bahaya eta teh. Bakal ngaruksak kana ajen perkawinan. Nuhun Mang. Cek nyeoneh beuki sadar luk tungkul. Atuh geus kitu mah tenang deui nyi oneh teh. Percaya ka Mang Barna ka Mang Dasma kana caritaanana. Ku bimacih ge terus dilelemu, diupahan, bisi kata lanyuran. Nyi oneh asa boga kolot. Sabab tetela kanyaah bimacih sarua jeung kanyaah nu jadi inu. Ras ingat ka masieum nu geus taya di kieuna. Sarua nyaahna ka manehna teh. Ari ayeuna imah masieum teh dicicingan ku Mang Dasma jeung bimacih. Atuh nganyang ka dinya teh asa nganyang ka mitoha. Aya Nyai aya hiji hal anu rek ditepikeun ka hideuk. Kade sing narima kana naon-naon anu keur kaalaman. Mun urang keur senang kudu ingat ka pangeran. Ulah poho syukuran. Mun keur sedih keur tunggara sagala teu boga kudu sabar jeung tumarima. Ulah aral subaha. Sabab nasib jelema teu anger. Sokeun aku awah gingsir. Teu tetep dina hiji martabat. Mana komo kayaan Mang jeung si Bujil estu ka cida riweuhna ka cida sulitna. Memang ayeuna keur dibere untung. Ku pangeran teu dibere rejeki. Boa isuk pageto mah kumaha? Mang teh teu bisa ngaramal. Mang Dasma nyarita deui mepelingan ka Nyi Oneh. Usaha naon anu saanyana Mang? Da geuning Kang Bujil teh unggal kuring bebeja rek milu. Taradaekeun. Puguh kuring teh anu sabenerna mah hayang nyaho di kota Bandung jeung anu panasaran mah hayang nyaho bemo. Ceuk Nyi Oneh keukeuh. Beta saya jalan keur nanyakeun. Kelanan eta dedengian teh make jeung hayang apa panggih jeung bemo. Hayang nyaho bemo kumaha maksudna? Buah-buah keur nyiram ku bemo. Halo. Yo, Nyi Oneh. Mang ge moal dega mawa kula warga era jeung karunya. Sabab usaha Mang jeung si Bujil deh beda jeung batur. Dengekeun. Usaha Mang jeung si Bujil teh lain di kantor, lain di bengkel, lain di restoran, tapi hiji pagawean anu kalotor rarudin, tapi tetep halal. Nya usaha naon Mang? Ya, supaya Nyai yakin jeung ulah boga sangka nu lain-lain, heug. Rek dibejakeun modalna.
Mang teh sabener nama jadi bana runtah melian barang-barang nugis taya gunana ku batur mah malah menang mulungan dina tempat pamicinan runtah mun geus numpuk geus loba kakara dijual tah tidinya menang duit teh eueuh nu ngagaji eueuh lamun teu macakal sorangan teu daek init sorangan teu motekar sorangan moal aya nu ngagaji hardina penghasilan mang jeung si bujil teh gumantung kana kaparigelan mang jeung si bujil oge balad-balad mang anu ku mang geus dihijikeun jadi persatuan gitu moal nu mang siun moal leuheung tukang dongeng mah nya ge sok ngadongeng lah bogaeun pangsiun manehna mah kitu-kitu oge pagaweana mah nya ngadongeng tapi boga pangsiun manehna mah da tadina ge atuh urut PNS ayeuna we geus pangsiun tuh tukang dongeng ari mah saanu rek mangsiun sabawa euy ka film euy tukang dongeng ka film euy poharanya mitra kaum dangu Nyi One ngadenge kitu ti Mang Dasma nu nyaritana dari anaker nabi kakerung atuh teu ngarti dimacih mah teu riuk-riuk da geus loba luang kumaha carana ngajual runtah asa teu kahartos mamang matake moal kaharti ku anu can ngalaman mah pikeun bae tong hayang nyaho doakeun we sing lancar ulah aya gogoda sabab usaha model kieu teh loba risikona da teu boga tempat teu aya izin estuning macakal sorangan teh nya aya kalana anak buah mang mah tapi kaya urusan jeung polisi urusan jeung pihak keamanan eta teh teu pira ukul disamarutkeun jeung tukang babadog rarampog atawa nyopet disanggana teh lamun keluntang kulinding ka pipir imah teh rek nyopet nya eta oge teu alus kabeh aya di antarana anu boga kalakuan gitu minangkana mah di pagawean mang oge aya oknum tong boro-boro di kantoran tong boro-boro pagawe negeri atawa pagawe naon bae sok aya eta teh nu kitu ceceremed cacakan eta mulungan runtah gitu dah aya we sok daek panjang leungeun tapi da cek mangge teu kitu kabeh lantaran alhamdulillah keur mang mah kabeh anu asup ka perkumpulan mang mah utamana anu sok ngajual barang rongsokan ka mang mah kabeh oge disiplin eueuh nu wanieun kitu gitu sabab aya weh nu wani cokot barang batur atawa ngadaweuan bongohna tinu boga tuluy kaasupkeun dibawa ka tempat panampungan mang heug ganyahoan ku mang tara ditarima deui lamun ngirim barang teh kajeun geus we diputus minangkana mah lamun di pagawe negeri mah dipecat putus itu dah kahartos atuh jadi kudu kumaha kuring teh mang ongkoh kahartos tapi kudu kumaha kieu meungpeung aya usaha kudu bisa ngeureut-neuneun kudu bisa nyengcelengan sabab kudu inget keur waktu teu boga jeung kudu inget jelema mah aya cager aya gering tah keur gering mah apan moal bisa usaha sereungkeun biaya mah tetep perlu
jadi kudu boga tutundaan keur pibakeun gering lain ngarepkeun gering tapi kudu sadar kana takdir manusia anu tara cager salilana tak gitu we ayeuna mah nyai kade ulah rasa maneh keur loba duit terus roya sagala dibeli eta teh salah sabab duit mah gede leutik ge beak wae jampe na teh saeutik kudu mahi loba kudu nyesa tak eta jambe na ceuk Mang Dasma nyi oneh sadar yen dina dirina loba keneh kakurangan papanggih jeung Mang Dasma teh beuki karasa mangpaatna atuh satuluyna mah geus teu asa-asa mun aya naon-naon teh nananyakeunana teh ka Mang Dasma jeung ka Bimaci gancangna carita Mang Dasma geus init deui ka kota we nya nyi oneh teger hatena percaya kana diri pribadi di imah rajin digawe bebersih beberes di imah jeung diburuan duit nu aya dijejehkeun henteu dipake teu puguh atuh basa si bujil datang teh geus teu aya pasoalan naon-naon lancar we pikabungaeun malah asa jadi panganten anyar deui nyi oneh bunga si bujil ngarasa bagja kongkorong teh tulus dibikeun ayeuna mah malah basa si bujil rek init deui make dijajabkeun sagala ayeuna mah tapi kawado karasa nikmatna rumah tangga teh si bujil atuh beuki sumangat usahana atuh nyi oneh beuki ngarasa nikmat kenengnongna cager Puara mitra hanyagal ke bujeng Neng Nong dugi ka dieu lah insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka 27 hatur nuhun billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.